Assalamualaikum. Wilujeng enjing sadayana. Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar bahasa Sunda kalimat panyeluk atau kalimat sapaan. Tah, matakeun kalimat panyeluk kudu jeung kaayaanana. Menggunakan kalimat sapaan harus sesuai dengan keadaannya. Bahasa sedeng pikeun ka papada urang, sedengkeun bahasa lemes digunakeun pikeun ka jalma nu dipika hormat, upamana bae ka guru, ka saluhureun, atawa ka kolot. Bahasa sedang digunakan untuk sesama kita, sedangkan bahasa halus digunakan untuk orang yang dihormati, seperti pada guru, pada orang yang lebih tua, atau pada orang tua kita sendiri. Tah ieu aya bahasa sedang, bahasa lemes, jeung artina. Nah, ini ada bahasa sedang, bahasa halus, dan artinya. Mios, angkat, pergi, keur, nuju, sedang, neda, tuang, makan, maca, maos, membaca, diuk, linggih, duduk, digawe, didamel, bekerja, sare, kulem, tidur. Bahasa keur papada urang. Mios ka sakola, pergi ke sekolah, keur maca buku, sedang membaca buku. Kalimat panyeluk keur kanu dipika hormat. Kalimat seru untuk yang kita hormati. Angkat ka sakola, pergi ke sekolah, nuju maos buku, sedang membaca buku, nuju tuang, sedang makan, maos buku carita, membaca buku cerita. Dina kalimah panyeluk sok ditungtungan ku tanda seru. Nah, di dalam kalimat sapaan ini suka diakhiri dengan tanda seru.